Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwatu iman anu sami-sami mahapidas tanang magpirah ti Allah subhanahu wa ta'ala, payus surat pantas kanggo urang sadayana manjatkeun puji miwah syukur. Alhamdulillah dina saat anu ayeuna dina wanci anu kiwari gugumulungna mang pirang-pirang kanikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ieu saat urang tiasa kampal ngariung bermuwajahah dina raga naqarubkeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon bae pangorbanan urang sadayana keur ngaraih ridho sinareng magpirah ti Allah subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai amalan sholihan, malah mandarang ngajadikeun mukafirah penghapus kana satiap dosa urang sadayana. Bodosa nu karasa, bodosa nu teu karasa, bodosa nu dihaja atanapi nu teu kahaja ku urang sadana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, dupina ayeuna tos kaping sabarana teh Sawal teh? Kaping 17 pameter pata paintennya pameter lepat mah gitu kan. Alhamdulillah urang sana ku Allah subhanahu wa ta'ala masih kini papaeun kasehatan. Palawagi sadayana kamari urang sadayana ngalaksanakeun ibadah saum. Aya anu ngaibaratkeun saum teh nya kantun naros kana diri urang sadayana bapak ibu kantos ninggal oray henteu, kantosnya sering gitu kan, kantos ninggal hileud teu acan. Nah gitu. Ari oray jeung hileud osok puasa tara tara oray jeung hileud osok puasa ya. Punten ari oray mah biasana puasana teh keur ngaganti naon painten? Kulit gitunya. Tah ari puasana oray mah rupa oray
ti sata acan puasa anger keneh kitu pikasieun. Lajeng nalika ganti kulit robah henteu oray teh. Henteu anger weh kitu pikasieun nya. Lajeng kadaharanana eta oray robah atanapi henteu Pak Bu. Henteu nya. Tah urang sadayana aya anu ngaibaratkeun puasa teh saum teh ulah seperti oray. Jadi anger weh kitu urang teh. Boh tos ngalaksanakeun saum atanapi sateu acam ngalaksanakeun ibadah saum. Tapi urang sadayana kudu saperti hileud. Ari hileud osok puasa tara Pak? Osok. Nya. Keur jadi hileud mah eta hileud teh kumaha pikaresepeun pikasieun. Pikasieun leres nya. Lajeng anu dihakan ku eta hileud naon Pak Bu biasana teh? Dangdaunan. Terus eta hileud teh puasa jadi naon? Jadi kepompong. Puasa jadi kepompong, terus tina kepompong jadi naon ke teh? Robah jadi kukupu. Anu tadina hileud teh pinaoneun? Pikasieun ayeuna mah geus jadi kukupu kumaha Pak? Nya. Pikaresepeun kitu. Lajeng anu tadi mah daharana nyatuna teh naon painten? Dadaunan. Ari ayeuna mah nu di dahara naon? Nya. Sari-sari tina putik bubuahan nya. Kitu Bapak Ibu sadayana nya. Lajeng pan ku aya na kukupu teh jadi kukupu teh. Sehingga manfaatnya keur ngawinkeun papelakan. Tah urang oge nya kitu keneh nya. Mudah-mudahan sabadana urang sana ngalaksanakeun ibadah saum teh lirik ibarat puasa na hileud tadi nama urang teh gitu. Maka ayeuna urang sadayana sabadana ngalaksanakeun ibadah saum teh langkung sae langkung pikaresepeun. Kitu panten ieu malah bubuka mungkul mah kitu kan eta. Alhamdulillah urang sana paras make ibadah saum, mudah-mudahan ibadah saumna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge alhamdulillah hujan rada ageung kan memang karaosna panas ti tadi siang keneh gitu nyata. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah paentan dina kesempatan ayeuna simkuring bade ngadugikeun salah sawas riwayat, namun ieu teh simkuring hilap dari riwayatna, namun dicanak tina wasaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khulafai rasyidin, wasiatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para khulafa rasyidin. Jaa rajulun, sumping salah seorang jami ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, lajeng anjeunna sasauran, ya Rasulullah, duh pangandika Rasul, ausoni bisyai'in, mugia salira ngawasiatan ka abdi bisyai'in ku perkara naon bae oge, yanfa'ani Allahu bihi, anu saupami teh mah abdi midamel eta wasiat ti salira, abdi bakal kangeng manfaat ti Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah baris mapain manfaat kanggo abdi. Yuhan deui aya salah seorang sahabat nepangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng anjeunna sasauran, Rasul, wasiatan abdi
ku perkara saupami teh mah eta hal teh nya dilaksanakeun ku abdi, maka Allah baris mapain manfaat ka abdi. Lajeng qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasehatan ka eta jalmi so Rasul nu kahiji nyaeta aktsir dzikral mauti yusallik anid dunya. Aktsir lobakeun ku anjeun dzikral mauti ngingetkeun kana maut. Yusallik anid dunya lamun anjeun ayeuna geus inget kana maut teh yusalik anid dunya anjeun bakal terbebas tina genggaman dunya, agen anjeun bakal lepas tina ikatan dunya. Anu kahiji. Anu kadua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin wasiat ka eta jalmi nyaeta wa alaika bisyukri, anjeun kudu syukur. Ya, wa alaika bisyukri, wajib pikeun anjeun mensyukuri mang pirang-pirang nikmati Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yazidu bin ni'mah. Maka saestuna lamun anjeun remen mensyukuri mang pirang-pirang nikmati Allah, yazidu bin ni'mah, bakal nambahan kanikmatan pikeun anjeun teh. Anu katiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapain nasihat ka eta jalmi, mapain wasiat ka eta jalmi nyaeta wa aktsirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Lobakeun ku anjeun ngadoa fa innaka nya saestuna anjeun la tadri teu apal mata yustajabu laka, iraha eta doa teh bakal diijabah ku Allah. Janten dina hadis ieu nguningkeun Rasul mapain wasiat ka eta jalmi teh tilu hal parentah. Dilajengkeun ku panyarek ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka eta jalmi wa iyyaka wal bagya. Jauhan ku anjeun ngadolim ka batur. Fa innahu man bugia, maka saesuna jalma anu didolim layan surunahullah, al pasti Allah bakal nulungan ka manehna. Namatak saur Allah nguningkeun ya ayyuhan nas innama bagyukum ala anfusikum. Sakabeh manusia celah teh tayalian kadoliman aranjeun teh bakal balik di kadiri aranjeun mangga. Maka nu kalima pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka eta sahabat sa Rasul teh wa iyyaka wal makro, jauhan ku anjeun ngabogaan rencana anu awon, rencana anu jahat keur nyilakakeun batur. Naon margina cenah fa innallaha qad qada, nya satemana Allah geus nangtukeun. Wala yahikul makrus sayyi'u, maka tidak akan kembali rencana yang jelek itu illa bi ahlihi, kajaba ka pelakuna. Bagi sadayana. Taya painten wasiat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka eta sahabat tilu mah parentah. Nu kahiji lobakeun ku anjeun nginget kana maot. Nu kadua anjeun kudu syukur ka Allah teh. Nu katilu sok lobakeun ku anjeun ngadoa, maka panyarek ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam omat anjeun teu meunang ngadolim ka batur, oge omat ieu nya ulah ngabogaan rencana anu goreng, tayalian rencana anu goreng eta mah bakal balik di kadir pribadina mangga. Deui kadinya Pak, Bu, tos kapaham teh acan? Gampilnya jantan 5 tah gitu kan. Nah, nu kahiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nguningkeun ka eta sahabat aktsir dzikrul maut.
lobakeun ku anjeun emut kana maot patarosana Bapak Ibu sadayana ari urang sadayana loba inget kana maot atanapi ngabogaan rencana anu seueur mana Pak Bu seueur emut kana maot atanapi seueur kana ngarencanakeun isuk rek anu biasana ya tasa Rasul mah kitu akhir dikrol maut nebakeun ku anjeun maut maka saur Hasan Al-Bisri anjeunna mungkin kieu lam yazalil lailu wan naharu yasari'aini tidak henti-hentinya malam berganti dengan siang begitu cepatnya begitu pula siang berganti datang malam karaos sakedap anu teh panya pinaksil a'mari mangga teu karaos ya umur urang teh ngurangan wa takribil ajal mangga tuh deukeut kana ajal punten Pak Bu ya saur Hasan Al-Bisri lam yazalil lailu wan nahar tidak akan berhenti selalu berputar malam mengganti siang begitu pula teu karaos asa cikenehnya poe kamari asa cikeneh minggu kamari asa cikeneh bulan kamari asa cikeneh tahun kamari ayeuna mangga tuh pinaksil a'mar padahal mah mangga umur urang teh beuki dieu teh beuki ngurangan wa takribil ajal teh sudah semakin dekat mangga betul Bapak Ibu sadayana ya teu karaos ku urang sadayana punten upami jami sering emut kana maot kinten-kinten nya ieu mah bakal ngamayunkeun kewajiban atanapi bakal ngalululikeun kewajiban ya tina tos lamun seuk teh mah jami emut bakal maot maka eta jami tangtos bakal sok sieun ieu kewajiban teh teu kaburu kalaksanakeun urang kaburu maot lamun dina salat moal diengke-engke waktuna lamun dina ngodoan moal diengke-engke kudu buru-buru naon sok sieun kaburu dicabut nyawa ku Allah mangga banyak kitu moal kira-kira Pak Bu lamun urang emot kana maot mangga maka urang moal ngalululikeun moal ngahare-harekeun kewajiban ka Allah naon magina sok inggis jeung bisi urang sadayana para wagih waktu iman dimuliakeun ku Allah subhanahu eta painten kahiji so Rasul sok atuh lobakeun ku anjeun emut kana maut teu sakedik nya anu kamari jeung urang masih keneh ngobrol ayeuna tos teu aya anu kamari jeung urang sobat dalit sobat urin ngeun ayeuna mah geus eueuh mangga tah painten urang sana aktsir dzikral maut lamun anjeun loba inget kana maut yusalik ani dunya maka anjeun bakal terbebas terbelenggu tina kehidupan dunia teu mal kitu laksanakeun ku urang sadayana mang pirang-pirang parentah ti Allah Subhanahu wa taala entong diengke-engkekeun entong dihare-harekeun. Dina riwayat At-Tirmidzi Rasul nguningakeun kieu nya dina hadis kudsina innallaha ta'ala yaqulu satemana Allah anu maha luhung ngadawuh hadis kudsi yabna adama hei anak Adam taparog li ibadati sok atuh luangkeun ku anjeun teh li ibadati pikeun ibadah ka kula amla sodoro kaginan maka kula bakal nutupan ta nya kula bakal minuhan sodoro ka dada anjeun ginan ku kabeungharan mangga jadi mun teh urang sada ayeuna nyempetkeun ngaluangkeun untuk melaksanakan perintah Allah ibadah ka Allah maka saur Allah amla malaktu atanapi amla sodro kaginan kula bakal minuhan dada anjeun ku kabeungharan wa asyudda pakroka kula bakal nutupan kakurangan anjeun mangga tak keur jami anu deukeut ka Allah mah kitu ngarasa dada teh tenang weh maka wa asyudda pakroka kapakiran kamiskinan teh bakal ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala
Tapi wa illam tab'al lamun seuk teh mah teu daek migawe ibadah ka Allah. Kumaha saur Allah Subhanahu wa taala malaktu yadaka suglan, maka Allah bakal minuhan leungeun anjeun ku kasibukan hantem we gawe gitunya. Enggak. Walam asyudda pakroka, enggak. Surah Allah teh sarata Allah moal nutupan kakurangan sabnaon anu dikejar anu diteangan teh naon kadunyaan we mangga sanes teu kengeng mangga ka urang sadayana ngan biasana ari kadunyaan mah kumaha Pak. Nah terus we da sesuai sareng kahayawan maksud teh hayang terus we dicari, tapi lamun urang ena ngaheulakeun dunya nepikeun ka poho kewajiban ka Allah ibadah ka Allah maka saur Allah nya malak tu sodoroka malak tu yadaka suglan. Allah bakal minuhan leungeun anjeun teh ku pagawean we terus we kitu mikirkeun teh kitu nya tah. Walam asudda pakroka sarata Allah moal nutupan kakurangan anjeun. Ihwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Ieu painten. Emutkeun ku urang sana. Sa Rasul nya nu kahiji aktsir dzikrul maut. Teu karaos Pak Bu. Punten paintennya ayeuna urang sadayana beuki karasa nya kamari mah keur budak leutik terus nganjak beranjak menjadi remaja terus dewasa ayeuna ku urang sadayana beuki karaos paintennya Pak nya geus usia 40 kaluhur mah penyakit B teh kitu kan naon B teh painten boson mah belikan mah naon meureun belek mah gitu segala karaos mangga nya ta ieu teh ciciren ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadaya nah nya keur emut yen ternyata dengan anu tadina urang laih dina kaayaan lemah ku Allah engke bakal dikuatkeun geus kuat bakal dilemahkeun malah timbul huis eta teh sebagai tazkirah peringatan ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana ulah tug dugikeun ka engke urang sana ngarasa menyesal marasa kaduhung dijaga di akhirat. Pratoskeun ku urang sana Quran surat Fatir ayat 37 ningannya kumaha jami ngajerit maratan langit ngocet ngarapan jagat ka Allah Subhanahu wa taala wa hum yastarihuna fiha maranehanana ngoceak dina eta neraka teh lajeng nyarita ka Allah Subhanahu wa taala Rabbana nun Gusti pan abdi sada akhrijna kaluarkeun abdi sadaya tina ieu neraka teh rek naon na'mal solihan abdi rek midama amal soleh goerokunna ladzina sanes anu kungsi ku abdi lakukeun baheula sanes Gusti kemah moal deui nu eta moal kumaha saur Allah Subhanahu wa taala awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir kapan lain kula geus mere umur ka maraneh siah mencuk urang mah kitu geusan dikir ka Allah geusan eling ka Allah keur jamu daek ikir geus datang ka mana teh an-nadzir pepeling ti Allah Subhanahu wa taala awak anjeun anu tadina kuat anu jadi lemah mangga pangdenge anjeun anu tadina kuat anu jadi ngurangan paningali anjeun anu tadina jadi ngurangan eta teh ciren ti Allah timbulna uban ngarupakeun an-nadzir peringatan datangna nabi memberi peringatan cik bagi sadayana eta teh marupikeun pepeling ti Allah matak sa Rasul aktsir dzikrama lobakeun emut kana maut beuten Pak Bu ka urang sadayana ari urang sana loba seuri loba ceurik ya loba sedih loba bungahna urang sa Rasul mah kitu kan nya la ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsiran tang tu anjeun bakal loba sedihna teu tibatan loba naonna serina urang mah loba naon ayeuna teh kusabab berasa rumasa urang teh bakal hirup salalamina we mangga law ta'lamuna ma'alamu la bakaitum katsiran wadahtum qulin maka anjeun bakal ngalobakeun ceurik
nyautikeun seuri urang mah loba teh kana sabenaon tadi teh ada rasa rumasa urang teh moal ngantung tah hiji Rasulullah sallam nyaeta sa Rasul akthir dzikral maut yusalik ani lamun anjeun geus inget kana maut jadikeun wasilah dunya teh keur ngahontal ka ditu lain tibalik ieu mah poho ka Allah teh keur ngejar dunia gitu kan nya kan deui Pak Bu janten urang sadayana justru nya dunia yang kita cari teh keur mengejar akhirat keur mengejar ayeuna karaduan ti Allah Subhanahu wa taala sanes dibalik nya ayeuna mengejar dunia sehingga lupa kepada akhirat nu mata saur Allah ningan dina Quran surat Al-Baqarah nya pamentapan 165 wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi an dadan yuhibbunahum kahubbil lahi walladzina amanu asyaddu hubbalillah mangga para kita kumullah tanu kahiji anu kadua sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaika bisyukri wajib pikeun anjeun syukur nya seueur kanikmatan diparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala sim kuring sering nguningakeun nya aya disebut nikmat fitriyah teh ningannya nikmat alamiah nikmat ikhtiyariyah nikmat diniyah mangga sok nya nikmat fitriyah naon tuh sur Allah ningannya Allah geus ngaluarkeun aranjeun tinu beuteung aranjeun teh la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a Allah geus mere pangdenge pikeun anjeun wal absara paninggali wal afidah mere hatakeun naon la'alakum tashkurun sangkan aranjeun syukur nikmat alamiah Allah tah alam keur urang sadayana lungsur hujan mangga kanikmatan ti Allah ieu teh pan apara'aitumul ma'al ladzi tashrabun cik emutin kurang sana ieu kanikmatan ti Allah naha anjeun kungsi nengetan kana cai nu ku arjeun diinum antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun naha aranjeun nunukeun cai ti langit tapi kami sur Allah lajeng sur Allah apara'aitumun nar lati turun cik anjeun memperhatikeun kana seuneu nu ku anjeun dihurungkeun antum angsya syajaratan mamusyiun naha kami tapi anjeun tah nu ngahirup ke tatangkalanana mangga emutan kurang kenikmat alamiah top Allah tatap nyarjeupkeun alam keur aranjeun teh silahkan cari sok teangan ku anjeun sehingga jadi kenikmatan ageun nu katilu nyata nikmat ikhtiyariyah ieu mah nikmat anu kudang diusahakeun mangga kudu da teangan ieu mah jiga nikmat kemerdekaan moal mungkin urang merdeka upami teh mah teu berjuang ya seperti bapak pan hoyong tuang raos dengannya hoyong tuang sareng sambal pan nya dugikeun ka dihijikeun nya cengek tarasi gula uyah gitu kan direnos kan nya jadi naon Pak jadi sambal dicoel ku naon nah angga kan karaos teh nikmat sabab naon eta mah diikhtiaran diusahakeun heula ku urang sadayana nya angga eta mah kemudian nikmat diniyah Allah geus mere agama pikeun aranjeun nya mangga tuh kan raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan nah itu merupakan nikmati Allah agama nya anu ayeuna rame ningannya kamari ningan tuh tentang persepuluhan jeung persaparapatan ningannya kamari urang nikmati we ku urang sadayana urang mah sebagai ya enggak tah ieu lamun urang sadayana bersyukur kana mang pirang-pirang nikmat ti Allah maka sa Rasul yazidu bin nikmah sok Allah bakal nambahan ya, ka urang sana ya. Anu katilu pala wagih wa rahmatullah saur Allah Subhanahu wa taala munikeun ka urang sadayana ya kumargi urang tos naon tadi teh memut kana maut ibadah ke Allah bersyukur karena nikmati Allah maka anu terakhir anu katilu mah nyaeta wa aktsirid du'a sok lobakeun ku anjeun ngadoa mangga anu kamari ku Ustaz Ihsan diuningakeun ningannya mangga
Nah ngadoa heula minta tulung heula ka Allah atau napi ibadah heula nya mata pas Allah ingat kena maot heula syukur heula kakara kumaha aksiri doa sok lobakeun ku anjeun ngadoa mangga fa innaka la tadri mata yustajabu laka maka anjeun teu apal iraha eta doa teh bakal diijabah paratos kende kamari anu diundingakeun ka Ustad Kyai Haji Ustad Jalaluddin ningannya nalika Nabi Zakaria ngadoa ka Allah hunalika da'a Zakaria rabbahu di tempat eta dina saat eta Nabi Zakaria ngadoa ka Allah ku sabab naon upami Siti Hanah mapan ningali manuk gitu kan nya nu maraban anakna kau hayang boga budak Nabi Zakaria ningali Siti Maryam nya. Padahal kan Nabi Zakaria teh anu tesepuh pisan usiana 120 tahun upami telepat mah istina 88 tahun upami telepat dina Nurul Bayan mah duniakeun kitu tapi anjeunna kumaha ngadoa ka Allah sana hunalika da'a Zakaria rabbahu kumaha doana teh Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan mangga teu lajeng kumaha Allah maka pada atu maka Allah ngaijabah doana wa huwa yusolli fil mihrab tuh sedangkan anjeunna keur naon nuju ibadah di mihrab berarti urang ge nya kitu keneh lain diheulakeun doa keur urang sadaya tapi naon sok usaha heula urang mah kitu mangga Allah dibarengan ku doa urang sadayana mata kamari iyyaka na'budu ngadu ibadah heula kakara wa iyyaka nasta'in menta tuh ta ieu saur Allah Subhanahu wa taala sama Rasul ka urang sadayana aktsir lobakeun ku anjeun naon waqtsirid du'a lobakeun ku anjeun ngadoa fa innaka la tadi maka saestuna anjeun teu apal mata yustajabu laka iraha eta doa teh bakal dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Punten Pak Bu ibadatukumullah Bapak miwa Ibu osok ngadoa tara doana dijabah henteu ku Allah dijabah ku Allah teh Pak Bu kan gitunya Allah mah ngabagi tilu aya doa anu langsung diijabah aya doa anu ditangguhkeun engke di akhirat aya doa sebagai jawaban eta terhindar tina bencana anu bakal tumiba ka urang kan kitu nya seperti doana anu langsung diijabah mapan anu ieu teh kasus teh anu tilu urang pemuda teh ningannya lebet kaguha teh ya katutupan ku batu ngadoa ka Allah nya eta mah langsung diijabah harita keneh tata karasa buat teuing urang hiji saat mah ayeuna kan teh bade menang musibah ternyata terhindar eta teh tina doa urang atanapi jaga di akhirat enggak ngan saur Ibrahim bin Adham mah nya nalika anjeunna nuju jalan-jalan di pasar di Basrah ari Ibrahim bin Adham teh nyata salah seorang ulama salah seorang panutan ya jalmi anu jadilah barometer ke masyarakat mah gitulah ulama na jami nu wahro gitu tah dugikeun ka nuju jalan di pasar lajeng jami-jami teh ngumpul ka anjeunna naroskeun ngeunaan ayat Allah Subhanahu wa taala kan lamun teh mah abdi ngadoa ka Allah pan Allah bakal ngaijabah cenah kitu cenah teh padahal abdi ngadoa teh geus unggal saat unggal waktu tapi naha cenah doa abdi teu dijabah ku Allah wae mangga kitu saur eta jamin ngariung ka Ibrahim bin Adham teh tapi Ibrahim bin Adham ngadoa teh abdi teh unggal saat pan Allah kan teh wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'wata da'i pan Allah teh bakal ngaijabah doa anu ngadoa mangga teh tapi naha abdi ngadoa usik tapi ku Allah teu diijabah kumaha Bapak Ibu sana walaranana Ibrahim bin Adham anjeunna nguningakeun ka ahli Basrah kieu ya ahlal Basrati wahai penduduk negeri Basrah anjeun ngadoa unggal saat anjeun ngadoa unggal usik ka Allah Subhanahu wa taala
tapi teu diijabah. Saur Ibrahim bin Adham, matat qulubukum bi asyarati asya'a. Tos paeh cenah ayeuna mah hate aranjeun teh dilantarankeun ku 10 perkara. Pakai pa yustajabu du'aukum, maka rek diijabah kumaha dong aranjeun. Lamun seuk teh mah aranjeun ayeuna tah geus paeh hate aranjeun teh. Nah enggak Bapak Saudara, jadi Sayyid bin Adham matat qulubukum bi asyarati asya'a, geus paeh cenah hate aranjeun teh ku 10 perkara. Pakai pak yustajabu doa, maka rek diijabah kumaha doa aranjeun banget tuh. Nu kahiji naon Bapak Ibu sadayana? Saur Ibrahim bin Adham, araftumullaha fala walam yuaddu haqqahu. Gande. Araftumullaha, aranjeun apal ka Allah, Allah teh saha? Anu nyiptakeun aranjeun, nu ngayugakeun aranjeun, nu mere rezeki ka anjeun, nu mere jabatan ka anjeun, nu mere harta ka anjeun, tapi walam tuaddu aranjeun teu ngalaksanakeun haqqahu kawajibanana mangga. Berarti pami kitu mah naon heula? Laksanakeun heula kawajiban ka Allah. Tuh. Pandi Pak, Bu bilepat. Aranjeun apal ka saha? Ka Allah. Arabtumullaha, tapi walam tuaddu aranjeun teu ngalaksanakeun haqqo kawajibanana. Mangga. Hantem we ngadoa gitu anjeun teh apal tapi kumaha? Kawajiban teu dilaksanakeun cenah kitu nu kahiji mah. Ya. Nu kadua, saur Ibrahim bin Adham, kunaon doa urang teu diijabah ku Allah lantaran qara'tumul Qur'ana, alanjeun maca Al-Qur'an mineng tapi kumaha? Walam ta'malu bihi, ngan hanyaka tara ngalaksanakeun. Maca we hantem. Nya, ngarti Inggris tapi kumaha? Teu ngalaksanakeun. Aya anu diparentah nyulayan jeung hate kumaha? Teu dilaksanakeun. Maka itu saya Ibrahim arabtum ayeuna qara'tumul Qur'an, aranjeun osok maca Al-Qur'an. Tapi kumaha? Walam ta'malu bihi, ngan hanyakal tara ngalaksanakeun aranjeun teh. Sanes teh terang Pak Bunya dina Al-Qur'an ningannya ka urang sadayana. Oh iya kudu kieu tapi lamun teu dilaksanakeun maka saur Ibrahim Adham mali jabah pakai payustajabu du'aukum. Anu katilu, naon margina ca doa urang teu diijabah ku Allah, maka saur Ibrahim bin Adham idda'aitum hubbar rasul, aranjeun ngaku ya hubbar rasul, cinta ka rasul, tapi wataroktum sunnatahu, aranjeun ninggalkeun sunatna mangga tuh. Ya, ini Pak Bu. Nu kahiji mah tadi naon? Apal ka Allah tapi kewajiban ditinggalkeun. Nu kadua, urang sering maca naon? Al-Qur'an tapi teu jadi amal. Nu katilu, urang ngaku naon teh? Idda'aitum hubbar rasul, urang ngaku cinta ka Rasul tapi kumaha? Wataroktum sunnatahu, aranjeun ninggalkeun sunatna tuh. Anu kaopat, idda'aitum adawata syaiton, aranjeun ngaku adawata syaiton. Ya. Ngamusuhan setan, tapi kumaha cenah? Wa ata'tumuhu, aranjeun taat ka eta setan. Wawapaktumuhu, tapi aranjeun sepakat jeung setan cenah. Tuh, mangga. Pak Bu. Ganti. Idda'aitum nya adawata syaiton, anjeun ngaku musuh ka setan. Tapi kumaha setan teh?
terus ditaatin ku aranjeun jeung anjeun sepakat cenah ngilu we jeung setan nah gitu tuh. Maka rek diijabah doa kumaha upami teh mah geus kitu. Anu salajengna saur Ibrahim bin Adham idda'aitum dukhulal jannah anjeun ngaku hayang asup ka sawarga yakin bakal asup ka sawarga tapi kumaha walam ta'malulah tapi anjeun teu midamal teu ngalaksanakeun anu pisurgaeun kitu mah cuk urang malahnya. Nu salajengna idda'aitum najjata aranjeun ngaku nya aranjeun hayang menang ka an-najah kasalamatan terhindar minan nar tina neraka tapi waromaitum piha anfusakum tapi aranjeun ayeuna ngalungkeun diri anjeun kana pinarakaeun. Jadi ngaku hayang salamat tina naon? Tina neraka ngan pinarakaeun dilakukeun keneh gitu. Nya waromaitum nya aranjeun ngalemparkeun ngalungkeun piha kana eta pinarakaeun teh anfusakum diri-diri aranjeun. Itu saur Ibrahim bin Adham. Anu salajengna saur Ibrahim bin Adham innal mauta haqqun saesuna ari maut teh bener bakal aya bakal kejadian bakal kaalaman ku satiap jalma tapi walam tasta'iddu lahu ngan aranjeun henteu persiapan tuh. Da urang mah mersiapkeun teh bisa kanggo naon Pak? Kanggo enjing rek naon gitu nya banget tuh. Nya innal mauta haqqun saesuna ari maut teh bener bakal aya tapi walam tasta'iddu tapi aranjeun teu mempersiapkeun sama sekali. Nya karena tapi maut teh. Anu salajengna saur Ibrahim bin Adham kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Istaghalatum bi uyubi ghairikum. Aranjeun mah sibuk we ayeuna nya. Bi uyubi ghairikum kana aya batur mah nepikeun ka cek paribasa ningannya. Naon? Semut di seberang lautan kelihatan tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ka batur mah tunjuk apinya nunjuk ka batur sabeureji Pak Bu? Hiji curung tapi anu ieu kasaha. Mangga. Istaghaltum bi uyubi ghairikum aranjeun aya sibuk we nya. Memperhatikan aib orang lain tapi pala tarauna uyuba anfusikum tapi aranjeun teu ningali kana aib aranjeun. Betul Pak Bu? Biasana ari urang sok memperhatikan tanawan kasalahan batur ka urang atau nepi ka urang ka batur. Nya lobana gitu mah. Nu karena kusim kuring gitunya rasa anta diri sorangan nu bener batu nu salah gitunya. Nah. Pamangnya sedap Ibu ya Paknya tah. Namanya 8 tah. Anu kasalapana Sami bin Adham kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sareng Adam nyata akalatum ni'mata rabbikum aranjeun sok ngadarahar kanikmatan ti paen aranjeun tapi walam tashkuru lahu ngan aranjeun teu syukur cenah kitu. Teu kadang rek dahar poho teu maca bismillah geus dahar teh poho maca alhamdulillah balawak we gitu mangga nya. Nu terakhir sorry Bang Biadaham naon cenah nya doa aranjeun mata dijabah teh dapantum mautakum aranjeun osok ngilu ngurebkeun maraot cenah kitu tuh. Osok Pak nu urang ngiring jajab kanu ngantunkeun nya. Dapantum mautakum tapi walam ta'tabiru bihim ngan aranjeun henteu ngajadikeun ibrah pelajaran rasaan teh baturan nu rek naon teh nu maot teh urang mah naon moal mangga tuh. Dapantum aranjeun sok nguburkeun cenah mautakum mangga nya. Nu matak punten Pak nya. Dinu kuburan teh entong pikeun ke babara katakan beberek ketekan naon di meureun? Aya nu kitu henteu? Teu jadikeun ibrah eta teh. Rasaan teh keur batur maot pikeun ka di kuburan teh nya alah cing kumaha
gogonyakan gitu kayaknya gitu, usahakeun mah naon sabar tadi teh dapan tu maut takum aranjeun sering enakan nguburkeun anu maut tapi kumaha cenah walam ta'tabiru bihim tapi teu dijadikeun ibroh pikeun aranjeun ku ngantunkeun maranehanana eta painten Bapak urang ajakeun anu opatna nyaeta wa iyyakum wal bagya jauhan ku anjeun ngadolim ka saha ka batur wayahna nya lagi lamun ayeuna aya jami anu dolim ku urang maka sa Rasul ya dina riwayat Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katampi ti Ibnu Abbas mugi arup ka anjeunna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam satama Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan anjeuna ngutus Mu'ad ilal Yamani ka Yaman faqala lajeng anjeuna sasauran ka Mu'ad kieu ittaqi da'watal madlumi mangga kudu hati-hati cing sieun tah da'watal madlum doana jama dalim ku anjeun mangga fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun maka dalika anjeunna ngadoa ka Allah moal aya penghalang tuh nah tadi menyakeun nya paman bugia maka sahabat jamaah anu didolim layan surunahullah pasti Allah bakal nulungan manen. No terakhir tadi teh nu terakhirnya eta wa iyyaka wal makro jauhan ngaboga rencana nu gorengan lah punten wa iyyaka wal makro jauhan ku anya ngaboga rencana nu goreng naon margina cenah ya fa innallaha qad qada maka satamana Allah geus nangtukeun ya la yahikul makru sayyi tak kejahatan atau perencanaan anu jahat tadi mual balik illa bi kajaba ka pelakuna maka tinggal dina kitab Al-Marogi nya halaman 140 ngeunakeun kieu manha paroli akhihi jubban sahabat jamana anu nyeun sumur anu jero pikeun ngajilakakeun dulurna wa qa'apihi munakkiban maka maena anu bakal asup kana eta sumur eta. Jadi mun urang boga rencana nu goreng bakal balik ke urang mangga gitu. Tah hiwaturkumullah dipina tos cekap sakitu bentennya tamat 5 lah. Sim kuring nya nyanak tina nante risalah. Mun risalah pametel patmah anu dicatat ku al Ustad Kyai Jainandang namun teu disebutkeun riwayat saha di paluruh oge teka penlak riwayat saha ieu teh namung dicanakeun tina wasaya Rasulillah wal khulafa rasyidin canak tina buku nyata wasiat Rasulullah sareng para khulafa wihandi Bapak Ibu sadayana tadi teh aya salah seorang sahabat nya nyuhunkeun diwasiatan ku saha ku Rasulullah lajeng Rasul ngawasiatan ku 5 perkara 3 parentah 2 cegat kahiji naon tadi teh lobakeun emut maut nu kadua kerah teras syukur anu katilu lobakeun ngadoa kitu nu kaopat panyarek teu meunang dolim ka batur anu kalimana omat ulah boga rencana nu goreng gitulah nah bakal balik deui ka pelakuna palawagi haturkumullah mudah-mudahan jadi panggeuing kana pikiran keur gering panggugah kana manah nu keur balangah sehingga Allah maparin ayeuna kamanfaatan pikeun urang ku nasihat anu tadi sehingga urang sana terhindar tina malapetaka anu baris tumiba ka urang sana. Wargi-wargi saya dupina cakap sakitu mudah-mudahan sekali janten panggeuing kana pikeun gering panggugah kana manah nu keur balangah sehingga urang sadayana geunah jeung betah eta ridho sareng panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala nalika mulang ka Allah Subhanahu wa taala paparin
al jannah ku Allah Subhanahu. Bagi sadayana pun cekap sakitu nya, mudah-mudahan bagi sadayana papan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini tena panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.